Ari aqaidul iman 50 keyakinan uningakeun sing anyaan mun ngaku jalma beriman nu 20 sifatna eta wajib di Allah na 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji wungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayyan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman ayah belanggeng beda jeung sakabeh nu anyar jumeneng kalawan jatna hiji Allah dina jatna hiji sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadawu jadi sadayana nu wajibna 20 Adam hudus fana mumasalah lil hawadisi ihtiyaz ta'adud ajju wa karoha jahal maut somam umyun bukmun kaunuhu ajijan
karihan jahilan mayitan asom a'ma bekam. Allah anya ruksak sarupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bilangan jatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodo maot torek lolongna pira bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodo maot torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik jeung amanah sareng tabligh jeung patona kizib jeung hianat sareng kitman jeung bilada bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter bohong sareng cidera jeung ngumputkeun tur bodona wenang di rusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem